Pamuka adegan dusun Cirejak, wilayah Desana Cibalong Sari, Duka Wengku Lebak Kacamatan Klari, Kabupaten Kota Karawang nu pasti. Cireng ayam sawir pedas enak ya musiknya. Mang cireng mang. cireng pedas. Abah ayeuna geus jualan cireng, Bah. Oh ayeuna pan ke bulan puasa. Wow, bulan puasa. Jadi anu tadina tara dagang dia mah dagang. Dagang. Arek bulan puasa sok lo baru dagang. Nyadiakeun anu rek buka puasa. Gitu. Oh, unggal sore gitu ya, Bah. Sore. Jadi enak Abah jualan cireng. Ya, jalan cireng. Mungkin ke jalan ge macet kan ku tukang dagang. Gara-gara dagang cireng. Ya nu kahareup bae. Ya, Bah. Ih cireng nakaman ya rareueuh kieu geuning ya. Ya, ieu mah rencana doang ke dagang cireng mah isukan. Wah, Enak keur dalam rangka percobaan. di kana percobaan kos kitu. Bari lalajo nu laliwat geuningan. Oh, nu liwat anu ngabuburit meureun. Ngabuburit. Oh. Malah mah tadi aya tukang dagang. Oh. Tukang dagang teh pecel nya teh pecel. Lotek kurang lembur mah lotek. Oh, lotek. Bukan Oh, lotek. anu digulek teh. Lotekna lotek keliling. Lotek keliling. Kayak keliling pas di suhun ya ya. Disuhun. Dia dia mawa nyiru. Ya nyiru. Nyiru di cekelan. Heeh. Di dia usina lotek. Lotek. Di dia ember. Ember. Anjing ember. Oh, eta teh arek keliling. Arek keliling ngidar. Arek ngidar teh. Keur lempang ya. Oh, keur lempang. Aya nu nanyakeun bapak-bapak. Kumaha cenah nanyakeun? Pak, ajalan ka Cengkong kemana Pak? Arek itu doh kan ku ieu sieun murah. Oh. Ieu sieun murah. Sieun murah. Arek ku suku sieun teu sopan. Sin teu sopan. Pak, Bu, cenah ari jalan ka Cengkong kemana ka ditu? Oh, teh jauh kitu. Teu belok ka dieu. Eta marahe kabeh teh jadi kitu jadi banyak. Ayang teh urang nempokeun we gitu. Nempokeun nu nuduhkeun alamat gitu. Nuduh alamat jadi kikituan. Aduh, bisa wae Abah. Ya, Bah. Ya gua teh enak keur pusing, Bah. Kunaha sih? Enak kan bulan puasa. Bulan puasa ayeuna teh liut, Bah. Pemasukan enak teh. Dagang. Dagang cireng. Nya. Akhir masa dagang cireng nah, Bah. Nya dagang cireng mah kudu pake modal, Bah. Kan ieu teh aya perlombaan, Bah. Naon? Aya perlombaan. Dagang otek we. Ge aya nu liwat beureun Heeh. alamat. Ya gituan di wae, Bah. Ya hari awewe mah ngeunaheun, Bah. Gituan teu kasa dari lalaki klonang. Aya loncengan. Aya loncengan. Bah. Iya tapi ngiluan ieu teh festival lagu, Bah. Oh, festival. Emang ayeuna keur aya festival. Aya festival ngabuburit aya dilombakeun. Kita mah sabulaneun. Oh, di mana sih? Eta di ieu di Parapatan. Parapatan Cengkong di dieu. Oh, di dinya. Heeh. Tah eta teh ieu, Bah. Suara hukum kumaha nya? Sugan Abah boga solusi ngaluskeun suara kumaha teh, Bah? Oh, gampang. Kumaha teh, Bah? Ada cireng. Buset eta geus cireng deui. Pira ku ngadahar cireng langsung alus dah suara teh. Lamun aya mah eta Pake naon tah, Bah? Kira-kira. belut. Pakai belut. Pan belut leueur. Belut leueur. Talian ku benang. Dan ku benang teh teh. Asupun ka dieu. Langsung alus dah suara. Tarik-tarik gitu. Langsung alus suara. Nya pasti kayak utah seueur. Okek meureun kitu mah. Heeh. Bener ya, Bahnya. Aduh, hirup kieu pisan puyeng ya. Ieu dagang cireng, can aya cirengna, Aya modalna. can aya modalna. Karang aya ieu teh nu bogana teh kabur ieu teh. Kok Kabur gantian ku urang dagang cireng. kabur ka mana ieu? Nyatanya ada di Tarayangan kurang Bandung gitu. Loba teh hutang. Jika nawa nyakitu dai ka jelema mah urang teh ulah ditempo wajahna. Ulah Ulah ditinggali. ditempo pakaianana. Ulah ditinggali ka pakaianana. Tempo mah hutangna. Ngarawoy loba. Jadi loba-loba teh ku hutang eta teh. Aduh. Ngomong-ngomong ieu batur urang ka mana aja deui. Tapi udah hutang. Aduh.
banyak aduh kahirupan teh kos kieu teuing ayeuna nya. Ari ngaranna kahirupan mah pasangka-sangka. Oh pasangka-sangka bah. Aya cok batur urang senang cantang tuh. Bener ya. Ayeuna batur senang cek urang cantang tuh. Yang bener. Yang penting jalani syukuri. Bener. Naon anu kurang Keur dihareupan. keur dihareupan. Eta kos jualan anu karedok teh ya. Begi gituan nya. Wah bener. Aduh ampun teuing. Nu penting mah ayeuna pan bulan puasa. Nah, ini bulan puasa, Bang. Menjalankan ibadah puasa. Aya kabungah di bulan puasa teh anu ditungguan ku sadarea. No eta bah. Tapi barang teh sabaraha tapi di dinya jelema bungah kabeh. Aya naon we eta? Hah? Aya naon we? Kucai sagelas bunga. Kucai bunga kucai gelas. Kumaha eta bah? Eta waktuna buka puasa. Bunga kabeh kucai sagelas ge. Bener. Tadi tungguan ti Itu isuk sih. isu kata cai gelas gelas. Bener baku haus-hausna eta. Haus-hausna. Bener oge kadinya mah. Kucai sagelas ku bunga-bungahna. Eta teh ngagambarkeun bising aya anu urang amprok anu jeung nu kalaparan. Tah eta. Anu ngabutuhkeun kucai sagelas ge nikmat manehna bakal jagjag. Tah eta ku nikmat-nikmatna bulan puasa ya Bang. Bulan puasa teh nanti ngagambarkeun urang teh supaya mika deudeu mika nyaah ka jelema anu keur susah. Kanu susah teh. Eta ngaranna di bulan puasa teh. Bulan puasa. Bener ya Bahnya. Berarti nikmatna bulan puasa teh seueur bener ya Bahnya. Hanya seueur, hikmahna seueur. Hikmahna teh seueur Malah pisan. mah di bulan puasa mah urang teh bakal dianyarkeun deui. Dianyarkeun deui. Jadi dianyarkeun kos orok deui, Bah. Os orok deui dosa-dosa teh lalu ngita. Oh, berarti geus boga hutang-hutang keur kamari teh. Dilahitkeun teh. Ngan ulah salah makna geuning ayeuna mah anu anyar teh baju anyar. Oh, baju anyar. Sepatu anyar. Padahal mah lain anyar eta. Anyar naon, Bah? Anyar kahirupan. Oh, anyar kahirupan hareupna bener Bahnya. Dosa gede jadi lutik, dosa lutik jadi leungit. Jadi leungit. Jadi bersih deui. Eta bener-bener Bah. Pahala-pahala ge ganda. Wah, ganda pisan. Ganda. Ganda berkali lipat. Ganda. Ganda naon? Udah kali wedi teh ganda si ganda. Buset eta mah kadus atuh ganda kadus. Ampun. Aya sawai nganduan we. Nya, aya orang dua atuh lah we banyak. Da salah tuh hijina HP-na teu aktif. Iya nya eta tadi udah gureun kabur. Aduh, bohong teh nya nuju keur aya keperluan Mang Tedina. Oh gitu. Mang Tedina nuju keur keperluan heula, Bah. Lamun kira-kira panjang kene waktuna. Oh. Urang ieu heula. Urang usaha heula, Bah. Usaha ayeuna urang dagang cireng can aya modal. Can aya modalna. Urang usaha heula usaha. Kumaha lamun urang jual boneka? Jual boneka? Emang Abah boga boneka nak? Mana jadi boneka? Oh, urang juga jadi boneka. Jadi boneka. Heeh. Kumaha Abah carana, Bah? Carana nya kudu berung ge ditawarkeun ku urang. Oh, kumaha cenah? Boneka gitu. Tah, heeh. Oh, kumaha nyetel apa? Oh, nyetel mah. Tepak irung kiceup gitu. Kikituan ada. Kita mah anak mah hayang. Heuh, bener. Geus kitu we, Bah. Aya, namprak. Kita bener. Sabelah. Namprak, bener, Bah. Bener. Sekarang lah lumpang. Kikituan meureun. Lumpang setengah. Oh, oke, siap. Garak eureun gitu. Oh, siap. Dicoba jadi boneka nak. Kurang teh? Kurang. Oh, yang jadinya nyong geuning nya. Pokoknya kumaha ke membudakna ogoan sih. Oh, bener. Ayo. Kudu diturutkeun wae. Kudu diturutkeun bener. Coba, Dek. Kurang teh? Pusing ngarek di kuehan yeuh mana yeuh. Oh, bener. Menang di dahar. Oh, tuh menang di dahar. Menang di inum. Kajina kudu kieu. Kaji keur puasa kadua pan maneh mah boneka. Oh, urang kudu icing we baru kitu nya. Boneka mah tara barang dahar. Kan di dahar kusa. Nya kudu bogana. Oh, kudu bogana gitu. Atawa mah kudu namarkeunana gitu. Oh, benar. Coba di. Nah, gitu. Duanana meunang. Nah, gitu bener. Aduh, Pak. Direm lagi nih. Nah, gitu bener adanya. Siap lah urang diedarkeun. Urang ngedar ka ditu. Oh, biasa yang can ngedar, urang buka heula acarana, Mbak. Jadi urang buka heula acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ketiga hari ya, Pak ya? Ketiga hari. Paranana 27 poe deui.
Bisa dilakene, Mbak. Yang puasa yang ke-23 hari. Jam yang ketiga. Oh, dan yang ke-23. 23 mah encan. Oh, encan dilakene. 27. Oh, 27. Saya buru-buru buka wae. Selamat menjalani ibadah puasa yang ketiga hari. Menjalankan puasa yang ketiga hari. Tetap di channel RCM Multimedia Karawang dalam acara Ocal Obrolan Candalakon. Masih banyak acara yang lain-lainnya. Masih banyak. Yang akan menghibur di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat terhibur dengan acara ini. Ocal, jangan kemana-mana, tetap di channel RCM Multimedia Karawang.